bandingkeun maham ilmu jeung salat sunnah masih luhuran keneh maham ilmu. Komo urang datang ti jauh aya lengkahna, aya ngaluarkeun ongkos, aya meuli uduk semacam di jerona teh. Oh, pohara jasa ju diuk nundutah nundutan bae ge leuwih gede tibatan salat sunah. Nundutanana eta masyaallah pohara jasa nantak ngalah ganjaran ngajina nundutan pohara jasa. Lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan, lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak. Wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nu saeutik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah Subhanahu taala. Wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag, godag kuloba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar nage urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah Maha. Terus kablah ditu da gitu itu tengarti ka Allah mah kos kitu. Mantak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Mendak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh namun aya cau Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Eueuh nu kos kitu mah je eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema maka la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokoknya hewan. Aduh, cek anu keur dieu ke ziar aing itu teh. Hati-hati salat subuh. Kamu bau bentek tuh salat subuh. Insyaallah kari. Tuh gitu. Jadi urang ieu per minggu nah
urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah tah. Lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah. Jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh tah maka jeung ruku. Mun ngridit keneh can wauh ka Allah. Lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangkaning di imah TV ambalaya ta eta can wauh ka Allah. Mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaat-manfaatna, berita-berita, informasi-informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi. Nah eta tenan eta can wauh ta ka Gusti Allah nu kos itu ngaran. Lamun jelema keur di kantor, jelema keur di ladang, jelema keur di toko, di pasar ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh ta jeung Allah ta jelema. Barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh. Di Cikupa mah loba anu teu wauh. Wayah asar ka Citra. Wayah magrib di jalan kene. Datang ka imah parawiyeng Isa jupake nonton TV. Eta di Cikupa teh karita. Ambalaya ka unggal kecamatan, Kasepatan. Mau nuntut ya pasar Kemis doang tekaliwat. Ya Allah ya Rabbi tewara. Jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna, di deuleu pagaweanna. Tuh nu mantak ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu. Nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah. Mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di ka nerakakeun atuh bebeja we Gusti pan abdi geus wauh ka Gusti keur di dunia. Nonton TV tilok sekali-kali doang jaba Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu. Terus-terusan bebe jaga Gusti Allah Gusti manya abdi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ngridit, embung mabok, embung zina. Eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu. Pancak Gusti salat abdi salat, pancak Gusti puasa abdi puasa. Berarti abdi wauh ka Gusti. Adapun soal kurang husukna mah tuh hampura bae Gusti. Oh. Begitu tah. Oh, cek Gusti jahe coba padahal banget sih ada barang di dalam teh. Oh bener ada herang seetik ya banget. Malaikat amankeun teh mah wauh ka aing. Wauh emang cek malaikat? Ya setengah wauh lah. Tuh, setengah wauh bae salamat. Komo nu wauh jasam. Masya Allah, nu mantak libetkeun diri urang, wauhkeun diri urang, angsongkeun diri urang ka pangajian. Wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi. Urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik. Urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah, nu paham ka Gusti Allah, pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wauhkeun diri urang ka Allah, babari wauh ka Allah. Dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah. Sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh khaliq. Saha diri urang mah
butuh dahar berarti khalik mah teu butuh dahar sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah carana bertauhid coba gerak ti mimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus orang bersyariat bertauhid berangkat ti mimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah moal bisa lamun eueuh nu nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh nah ieu lah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng kabeneran nu dibonceng ngajahe lain ridho menang godog bung Masya Allah urang wae dulur nyegat teh di teureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde heureun lain eureun deui diajak malah mah teu daekeun dipaksa doraka malulu ya Allah ya Rabbi